lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin nyokot cai parem cenah parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nyana mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya lanjutan nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis moal di pangeran-pangeran ku Kristen Katolik jeung Protestan lamun Kangjeng Nabi Isa teu ngabogaan keistimewaan sangat menonjol dianggap keistimewaan Kangjeng Nabi Isa eta adalah merupakan gegehan Gusti. Cek umat Kristen ai Isa nama emang manusia da dilahirkeun ngan pangeran nyurup ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Isa. Tadeuy pangeran. Surap-surup teu puguh. Sakubahajin dijelaskan di zaman Kangjeng Nabi Isa teku kaum Hawariyun Isa mah lain pangeran manusia biasa Nabi diangkat jadi Rasul diberelah mukjizat nu kamari dicaritakeun mukjizat sakitu luar biasa 8 mukjizat menonjol terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam hiji orok bisa ngomong lantaran Kangjeng malaikat Jibril dipiwaran ku Gusti Allah iz ayatukabbiruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kemudian nyaho bae kana naon teu pernah belajar di sasaha anu ngawurukan Kangjeng Nabi Isa tapi nyahoon isuk bakal anu pageto bakal anu minggu hareup bakal anu nyahon Kangjeng Nabi Isa bahkan unek-unek nu aya di dada manusia ditebak ku Kangjeng Nabi Isa nyahon guru bingungeun ka Kangjeng Nabi Isa ieulah kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil bahkan nyeun mamanukan ditiup hiber jadi manuk beneran dan lain sebagainya nu kamari lain letik-letik keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh mantak dianggap pangeran ku Kristen teh cek kaum Hawariyun lain pangeran tamah Rasul Allah dibere mukjizat nu engke di akhir zaman ulah-ulah Kangjeng Nabi Muhammad cek kaum Hawariyun ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa Nabi Muhammad engke mukjizat da pohara jasa cak kaum Hawariyun pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kaukab nuturkeun pelet tamatuh ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad wah lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan
dicaringin nya tadi hareupeun masjid caringin nyokot cai parem cenah parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa saya asnawi mah di dieu nya mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah Allah guys pokoknya mah hese wali mah atuh pan aya jelema deuk ka si Abdul Qadir awewe terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di bakekeng nyaho teh di bakekeng eta bahasa bakekeng model tah eta teh Inggris asli di bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal asal kenop dipencet dur kumaha teh awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadirna kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalangkeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad deuk ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah teh eta teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cak eta awe tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis-nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae wah atuh geus puyeng geus saya nyaritakeun untuk kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh mah eta bakiak gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlah ti karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah moal bisa tuh urang hayang karomah ibadah hayang karomah teu istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tugas mah aya ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teu hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teu hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur diagung-agung teu hayang Gusti abdi diagung-agung besi hanas di dunia diagung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh maneh hayang sorga teu hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pan eta hayang ka Gusti teh eta angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tah hajut hayang sorga tuh sorga aju salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah kudaek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu sedang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyieuna tuh eta geus pohara tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola tuh kudu muter-muter tasbih tah eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku ari mah ka Allah bae geus saya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak
teu meunang ilmu torekat dibikin kasambarangan jelema. Sebab pembahasanana beuki luhur beuki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar. Sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah. Oh berarti Allah aya di nyana tah. Cekel ku sia nyana nyekel Allah sia. Eta sasar bahasa kitu. Mantak Syekh Siti Jenar dibunuh bae. Kiai Halaj dibunuh bae. Naon sababna nyana ngomongkeun Allah teh kula. Anallah kula Allah bunuh bae. Padahal teu salah di akhirat pangheulana ka sorga. Cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj. Teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kudu bodoh. Atuh nu pinter mah kitu bae terus. Lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantep makin deket Allah makin deket Allah. Asa aya Allah. Aja ditanya, Aisyah asa aya Allah di mana? Di dieu jeung asa aya. Oh berarti dinya aya Allah. Itu kan sasar. Pan Allah mah bi ghairi makanin. Eueuh tempat sugan dihareup, ditukang, digigir, diluhur, dihandap. Aya nyebutkeun di dieu aya Allah. Atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid, hate asa aya we di Allah teh di dieu. Tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah. Ai lain wali nikah mah. Teu nyaho nya nama kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancup kadinya nikmat ibadah moal aya. Ialah kaum Hawariyin ngajelaskeun, wahai manusia, Isa lain pangeran, Isa lain Tuhan, Isa mah nabi, diangkat jadi rasul, dibere karomah, tekadkeun ku maneh, Nabi Isa, nabi, rasul, lain pangeran. Geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun. Jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh pembela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia ke mana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeus diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah-sembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade. Digerokeun kotok. Kade di kotok nuturkeun. Coba pencit Isa, pencit. Coba digoreng. Coba dahar. Bade atuh babarengan dahar mah dahar. Coba hudangkeun deui. Gom ya kotok, hudang. Inilah hudang deui. Kongkorongok berangkat. Isa pohara jasa. Atuh lamun urang bisa kos kitu, atuh mencitan kotok bae urang. Sugezeuk mencit kotok goreng jeung keluarga. Gom, bismillah, hudang deui. Isuk pencitnya moal beak-beak hiji ge asana teh. Urang mah geus ngaco bae sih. Ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun. Kangjeng Nabi teh mukjizatna bisa ngocor cai tina ramu. Jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae. Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus moal diberes ya mah niatna ge kos kitu moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate aing mun bisa hiber mantep deuk ka mana aing hayang ka Bali. Ialah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa. Cek kaum Hawariyun Isa kami ieu ngabela anjeun luar biasa. Eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun. Aya naon cek Kangjeng Nabi Isa?
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. Ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul. Setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah munkoti jeung ayat anu awal. Ieu bageus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa. Kumaha emang pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun. Nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam. Kieu ngomongna he Isa, hal yastati'u rabbuk. Apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun? Kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa? Ayu nazil alaina maidatam minas sama, pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit. Coba eta kami dekarumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun, coba anjeun ngadoa minta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan. Wih eta permintaan lain lalagaan. Poharamat eta menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun, menta ka Kangjeng Nabi Isa, hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleu. Masya Allah, mendak jadi rasul teh berat, kitu keneh jadi wali, emang kumaha gitu. Teu meunang salah, kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Cek mantog sia kitu. Bener bae anak mantog jak aing ge. Sia teu nurut ka aing, paling mah boga telu. Jawara tah mah kiai baula. Jelema di Ciduhan, kiai di Ciduhan, alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakol ceger ka huluna, alhamdulillah sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Teu masalah jadi ngeunaheun. Ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia Ciduh. Ayo ngadu Ciduh jeung aing sia. Itu lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah, diomongkeun dijauhan ku muridna ke deukeut deui, engke dibere, engke dipenta eta kiai ngaranna, engke diagung-agung, engke dicaci maki, dipenta, datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai. Nya henteu cak Allah sia ka aing, ketika sia diagung-agung, tah pangagung teh ti saha tekan sia. Ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta. Lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga mansilah, boga derajat teh moal naik. Tapi lamun dek diagung-agung, pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti, mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun. Sanesnu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki. Caci maki jeung cercaan teh lain ti manusia, hakikat mah ti Gusti nyanggakeun, deuk diagungkeun, deuk dicaci maki abdi mah dadek ka Gusti bae. Oh, hamba ai. Naik ya. Naik. Ka mana? Ka tanggal kalapa? Tuh. Jadi lamun can dicoba can bisa tuh. Ketika dar diberean, tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana? Ti Gusti sanes ti murid. Eta nyada datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti. Isuk pageto aya nu menta. Hah sia sata ti Gusti sarua bae. Dibere teh Gusti ya. Teu turun darajat sia. Ese nek jadi wali teh urang mah ngadengnya bisa kakalayangan hiber, bisa mustajabud da'awat, jelema cara lager. Eta teh ya kos kitu mata mah embohna nyana nama embungeun. Ketika dicobana pahit anu luar biasa. Pahit. Kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pugu nyana manyarekan bae. Ku Sidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh ginggir, boro-boro musuh setan lompat ka Sidina Umar.
tapi di mana dicarekan ku pamajikan anak kumis tinggal kumis tak gede pan Sayyidina Umar dicarekan bae buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan belah aing dek bebeja ka Sayyidina Umar pas datang kalawang Sayyidina Umar keur dijerat can keluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pamajikan teu ngalawan Sayyidina Umar teu ngalawan cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua aing balik bae cak nyana balik aing ge sarua jeung aing nasibna balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu kudu dicaritakeun akur naon kitu. Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon? Bebeja bapak pemajikan guring jasa akhlakna. Maksudna, isuk nyarekan, sore nyarekan, brak datang ka dieu tuan keur dicarekan. Atuh sama asib. Atuh kula mending balik. Hoy kadeng. Negen kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sayyidina Umar wah tuh setan ge sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mangnyesehkeun nu kudu nama aing nu nyeseh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju aing atuh kudu diseuseun aku tapi pan pamajikan mangnyesehkeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pak pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu oh jahe eta inget ka dijana wah kajen teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe oh kitu ja muhur datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sayyidina Umar we jangan inget gitu. Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing we ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget dengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi oh ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantap urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh aya yang dicarekan mah ulah tamang geus nasib bae geus mantap hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna teu ngahiding aya sasaha teu ngahiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid Bu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadele ku mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantap anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun heuy kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieun ayat ulah sok sambarangan tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu an
na'kula wa tatma'inna qulubuna. Cek kaum Hawariyun, wahai Rasul Allah Isa, kami mengharap pamenta kami hayang diturunkan hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami. Hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit, hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat. Nomor kedua wa tatma'inna qulubuna, hayang tentrem hate kami, hayang leuwih mantep keyakinan kami. Lain teu percaya ka anjeun sebagai rasul, tapi kami supaya leuwih mantep luar biasa imanna ka Allah, iman ka anjeun sebagai rasul Allah. Ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantep keyakinan kami. Masyaallah. Nomor ketiluna wa na'lama an qad sadaqatana, jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi, anjeun teh diangkat jadi rasul. Tah lantaran geus gadeul ku kami mukjizatna, kami teh berarti henteu mangmang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul. Wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin. Jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu, kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mukjizat. Nomor kedua supaya tentrem hate, nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul. Nomor kaopat nakuna 'alaiha minas syahidin, wah mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian. Dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik. Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik, tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan. Di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus, hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem, hayang mantep luar biasa di jero hatena. Lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa, langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Kangjeng Nabi Isa langsung ngala wudu, mandi heula terus wudu, terus nganggo acuk anu putih nu rapih, bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna, sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung, langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa. Jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa, mandi heula, sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngala wudu. Sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapih ditunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih. Urang mapan make batik di dieuna aya deres si Semar mah cepot. Aduh. Dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kakageteun aya si cepotan di dinya. Aduh. Rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik. Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini, salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa, Masya Allah pohara nya. Jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadua teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta ar-rasahu wa ghadda basarahu. Mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna, kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna, beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa. Salat rakaataini, salat 2 rakaat, beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa.
sanggeus satungkul perem matana seakan-akan nu didelengan Gusti Allah hungkul karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama hidangan ti luhur langit takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran muazimuhu wa nusarrifuhu kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turuna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula obat terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian masyaallah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa inni munazziluha alaikum wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna cuman kade famayakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur sanggeus diturunkeun pamay yakfur sahaja lemah nu kufur ba'du sabada diturunkeun di hidangan awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang wah jelema geus 100.000 ngayapa di Yerusalem ngayapa jeung terus teu kadeuleu tungtung dek nyaksian turunna Maidah dijanjikeun panatu ieu mah langsung reup ti luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang reuk belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan didinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang-kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah
indah na turun eta rampadan nampan dibungkus kulapis berem di luhurna mega di handapna mega cahaya nu luar biasa. Masya Allah, bisa dibayangkan ke orang betapa poharana kejadian tersebut. Turun ke handap panazala, maka panazalatil malaikatu biha minas sama. Eta malaikat teh nampak reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat. Di handap malaikat, di luhur malaikat, di tengah-tengah rampadan gede dibungkus pakai kain berem sinar anu luar biasa. Dibawa ku malaikat ke handap datang ka. Masya Allah. Eta teh bunga mah ayangan sieun. Sieun. Bunga kabeh. Di lembah teu meunang aya nu nangtung kabeh. Teu meunang aya nu robah jeung eueuh nu nangtung eueuh nu robah. Sanajan lapar ditahan. Tetep di jero majelis bae nya. Terobah Kangjeng Nabi Isa be dipayun tek Kangjeng Nabi Isa sakumaha bari kahara yang anjeun geus turun ti luhur langit sok geura gadalahar. Ngabaged kabeh. Ngabaged naon ngabaged? Sidakep sinuku tunggal terobah setik-etik acan. Kaget luar biasa. Percis jasa kos jelema bobogohan-bogoh jasa kuari kawin. Haju di luhur kasur ngabaged nya. Geus dibukaan ngecek siga naik gerantah memang ngabaget baheulana. Kaget lantaran lele gunung dua kaget. Teh geus sarua kaget. Kaum Kangjeng Nabi Isa teh kaget. Ku kaget-kaget teh sehingga atuh diararantepkeun we cak Kangjeng Nabi Isa, "Hayo geura dalahar." Ieu hidangan langsung ti Gusti Allah. Didinya di jerona dibuka ku Kangjeng Nabi Isa blak sanggeus tadi dibuka alaiha sab'atu argifah ayat 7 roti nu harebat wararagus biasa. Wa sab'atu ahwatin ayat 7 lauk cai nu beda-beda lauk caina. Ayo cak Kangjeng Nabi Isa pakulu geura dalahar. Tetep embung. Kunaon maneh pan tadi hayang cenah anak kula? Kok kuari embung? Sieun. Maneh heula. Kula mah pan tilok dahar teh Kangjeng Nabi Isa sahayuna bae daharna. Ieu mah geus sidangan ti Gusti Allah, aya geura dahar. Embung tetep kudu anjeun heula. Maksudna sieun besi naon racun teh lain. Besi diracun mah nya ti luhur langit diracun. Embung, tapi tetep aya kudu ngadahar ti heula mah embung kami. Tah eta teh kejadian anu luar biasa jol be aya hiji jelema anu dianggap paling istimewa jeung paling hebat pecinta ka Kangjeng Nabi Isa na cintana luar biasa ngaranna Ki Sam'un. Cek Ki Sam'un ya ruhallah kun anta awwala may yaqulu minha. Coba anjeun heula nu pangheulana ngadahar. Kami moal ka ngadahar. Kunaon Samun? Sieun. Empan tepuguh karuh tulun di langit. Jeung pertanyaan kaula kadua ya ruhallah amin ta'amid dunya hadza amin ta'amil jannah. Apakah ieu teh kadaharan dunia apakah kadaharan sorga nu ku kami ditanya. Cek Kangjeng Nabi Isa hadza laisa min hadza wala min hadza. Lain kadaharan dunia, lain kadaharan sorga. Naon atuh? Walakinnahu syai'un ikhtara'ahu Allah biqudratihi. Ieu mah hiji kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah dengan kakawasan Gusti Allah. Lain ti sorga can usim kadaharan sorga turun ke dunia. Lain kadaharan dunia sebab kadaharan dunia mapan kudu aya nu masa kudu aya koki nah heula. Ieu mah syai'un ikhtara'ahu Allah biqudrati. Kadaharan-kadaharan nu langsung didamel ku Gusti Allah
dengan kekawasan Gusti Allah fakulu coba aya gara dalahan bima sa'altum sakumaha anjeun geus menta tadi ya ruh Allah tetep kun anta awala may yakul min anjeun heula nu ngadahar kami mah teu sanggup kunaon sieun tetep teu sanggup cek Kangjeng Nabi Isa ma'adallah an akula minha yakulu minha man sa'alaha makhaufu wa yakulu minha heran cek Kangjeng Nabi Isa maknya kudu kula heula nu ngadahar padahal mapan tadi aranjeun nu menta anjeun menta kula ngadoa diturunkeun ai prakes aya kula aya khaufu kunaon sareng ieu lah tuh aya geura dahar tetep embung kami heula maneh sieun sabaraha eta harita anu halaladir di hareup nu halaladir jumlahna aya alpun wa salasumiati rajulin wa mratin aya 300.000 lalaki jeung awewe 300.000 jelema menyaksikan turunna hidangan ti Gusti Allah ti langit langsung akhirna Kangjeng Nabi Isa siap dek ngadahar ngan cek Kangjeng Nabi Isa kadenya amanat ti Gusti Allah iji di mana urang ngadahar kudu disaepkeun ieu dahar teu meunang dihianati dengan cara disimpen jang isuk ulah aya jang isuknya nomor kadua ulah aya simpenan saeutik oge nomor katiluna kudu ditambah keyakinan anjeun ka Gusti Allah tayyalah amanat ti Gusti Allah bahwa hiji ulah hianat berarti kudu tambah yakin nomor kedua wala yadakhiru ulah nyimpen ligodin jang isuk siap mangga buka ku Kangjeng Nabi Isa langsung dibagi tek 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 dahar ku Kangjeng Nabi Isa kadaharan nu luar biasa ngeuna kabeh kaum teh ngarasa istimewa pisan ieu ngan eta kunaon di jero hatena aya pikiran lah moal diseepkeun kabeh jang isuk hoop asupkeun kunyana ka dieu ka kantong percis kos ustaz aing ngariung bae kitu merkat berarti tiba heula eta berkat teh aya eta teh berkat teh ngaranna Kangjeng Nabi Isa mangese indit cik sakaol mah pan eta teh turunna teh 40 poe 40 poe eta teh terus-terusan berturut-turut salila Kangjeng Nabi Isa can ngadoa deui mah ka Gusti Allah geus can ngomong geus turun deui isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar isuk turun deui di dahar bahkan aya instruksi cek Kangjeng Nabi Isa wahai nu sarugih mah geus ulah ngadahar ieu mah jang fakir miskin bae fakir miskin datang deui tetep nu sugih mah hayang bae belum teh nu sugih emang kitu nu sugih mah hayang tambah sugih cek Kangjeng Nabi Isa ieu kadaharan teh jang nu fakir miskin instruksi ti Gusti Allah nu sugih mah teu meunang lamun nu sugih ngadahar adab bakal datang tetep bae nya nanita nu susah aing teu meunang lantaran aing mah kaasup ku sugih geus jadi bere duit bawa ke ka aing beuli nya geus atuh jadi berarti nu susah teh ya eta teh jadi comblang nu sugih jadi diperintah perintah dibawa atuh datang ka kuari ge jak kitu bae tuh bener sakieu nu sugih teh emang paling jasa masyaallah jasa nu sugih teh geus baru susah kahesean nu sugih ge kos kitu bae masyaallah tah ieu kumaha kajadianana lantaran titah ulah diisukeun ku kaumna diisukeun aya instruksi selanjutna nu sugih mah teu meunang endahan nu sugih terus bae saenggeusna kanyahoan ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae nu susah diperintah masyaallah jadi lain jang nu susah mah makin kecepet bae nu susah mah makin susah bae nu susah mah makin parah susahna di baheula horeng kos kitu teh lain kuari bae
Nu susah makin susah be ku ari pemerintah, tinggal pemerintah untuk rakyat, dari rakyat kembali ke rakyat, typodol zero. Mana api buktiana nyana bae numpuk-numpuk harta. Oh luar biasa, dianu sabau barau. Mana lambaian tangan dari pemerintah, lambaian tangan dari orang kaya untuk orang miskin mana? Geus digawe bingung dasa isa ira lain mikiran gaji, mikiran ira aing di PHK asana moal kebal deui. Hese hayang jadi pegawai tetep teh geus moal aya bae ku ari mah. Makin susah. Dek dagang ge harare hese we, dek dagang teh diusir deui tetep bae nu boga duit bae nu dagang istimewa mah. Nu susah makin susah bae. Nah iya ge kos kitu kajadian di zaman Kangjeng Nabi Isa, kulantaran titah ulah merekat tetep merekat, nu sugih titah ulah tetep bae hayang. Nah setelah di stop ku Kangjeng Nabi Isa, ngadua Kangjeng Nabi Isa, ya Rab cukup Gusti dugi ka dieu bae, cukup 40 poe, cukup. Kumaha eta kaum ditanya ku Kangjeng Nabi Isa, kumaha ye tambah keyakinan apa henteu? Ieu mah sihir Isa. Nu datang teh kami nyaksikeun, wah tama kajen ku kumaha ge ilmu sihir anjeun be Isa. Babalik wari. Babalik nu tadina geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa, bawa Kangjeng Nabi Isa teh eta rasul, sebagian umat teh balik wari malah kafir ka Kangjeng Nabi Isa. Kufur. Teu percaya. Nyihir-nyihir ka Kangjeng Nabi Isa. Atuh ka Kangjeng Nabi urang ge sarua bae. Atuh ka urang mah ye ka urang geus komo atuh. Kiai ngomong kiai lah, kiai didenge. Kiai ulah sok pati didenge ku sia nyaritakeun segala kredit haram, ieu haram, itu haram, sogok haram, da ulah pati didenge ku sia. Moal boga duit sia kajen kieu kumaha ge ngadenge kiai mah. Geus kiai mah keudang ngocoprak bae. Urang kiai mah kiai atuh geus. Tetepan loba tah nu ngomong kos kitu di Cikupa hiji, teteh nu ngomong di Jati hiji, ngomong gitu teh di Sepatan hiji, teteh. Atuh loba bae geus ngomong itu ulah pati didenge kiai mah. Geus barenyor jaloba kiai jan nu ngameunangkeun kana kredit, urang mah nuturkeun anu meunangkeun bae. Sogok sebenogok kiai ngaramkeun, urang mah nuturkeun kiai bae nu ngameunangkeun sogokan ja kiai ge di Golkar loba keneh. Ya lain nyana bae kiai mah. Tah geus karari itu bae eta kadenge jasa tah. Kadenge jasa ku ceuli. Atuh boro-boro ka urang. Ka Kangjeng Nabi Isa ge, ka Kangjeng Nabi Muhammad komo atuh kitu atuh komo urang umatna. Mantep teu aneh, antepkeun bae. Keuna sacablakna sungut. Keuna sarua jeung manuk kera kabek ka ditu. Kayak karasa geus bae manyana. Nah, ieu kumaha ieu? Bareng kejadian kos kitu. Bareng kejadian kos kitu deh Kangjeng Nabi Isa dakwah, sanggeus dakwah dicaci dimaki ku rakyatna ku umatna, ku kaumna nu kadana nu tadina anu komo nu tadina teu iman mah beukeuh teu iman, ieu mah nu tadina iman ge haju ku ari kalalupur, hanya tinggal sebagian kecil lah anu masih kena iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Rep penting hararees begitu hudang subuh pamusihu kirodatan wa khonazira, barang hudang subuh diganti jadi monyet jeung babi. Beungeutna berubah, nyana nunjuk je sia jadi monyet, sia ge. Dicak suara sia jadi babi, sia kudu jadi babi. Loh, ngomong naon sia ge. Kabeh emang jadi babi gitu aing, jadi babi. Barang ngaca kabeh jara di monyet, jara di babi. Iyalah langsung pantah digecek Gusti Allah. Awas. Wa may yakfur. Cek Gusti Allah tadi dihandap geus dijelaskeun sajelma anu kufur sabada diturunkeun ieu Maidah. Fa may yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam alamin. Jeung Gusti Allah awas lamun sia kalalupur sabada diturunkeun ieu hidangan ti luhur langit, aing moal asa-asa bakal nyiksa ku siksaan nu tan pernah didatangkeun siksaan tersebut ka anu sejen siksa ku aing.
iyahan pan waktu Kangjeng Nabi Isa dakwah mah begitu kejadian tetep pohonnya nak menang nikmat teh endahan diisukeun kahiji nomor kedua nu sugih teu menang endahan marala nyarokot bae geus diulah-ulah ge ku Kangjeng Nabi Isa kade tetep bae terus bae teu ngahiding teu ngadenge teu ngajeging karena dakwahna Kangjeng Nabi Isa eta lah diganti dirobah ku Gusti Allah teh disilep beungeutna kabeh jadi monyet aya nu jadi babi naudzubillah min zalik wa min zalik kuari ge sebenarnya mah dedeleuan ahli Allah ka jelema-jelema kuari aya nu geus ngabentuk monyet aya nu geus ngabentuk babi komo di kota mah keur almarhum hirup keneh aya jelema di Lampung lempang bae ka dieu teh daekeun salat di masjid kedaekeun salat aya gadaek salat di mushola nu jore jasa terus dedeleuannya nangis embung neuleuh manusia datanglah ka dieu ka almarhum ngobrol sanggeus ngobrol puncak obrolanna geus ta'aruf dan lain sebagainya kitu cek jenna teh dedeleuan kula tim Merak datang ka dieu teh masjid teh pinuh ku tai manda kula mah di mushola nu rombeng teh nu ku batur diulah-ulah ulah salat di dinya cenah teh rombeng tetep bae kula mah salat sebab eta lah nu kadeuleu bersih ku kula kahiji nomor kaduana neuleuh jelema cenah Kiai Timrak terus satong kasarang terus pohara jasa beungeutna hampir monyet jeung babi kabeh hanya sababaraha grintilah anu manusia kabeh hampir monyet jeung babi entek ku almarhum teh geus ulah loba omong kuari mangadoa bae ka Allah supaya dedeleuan eta dicabut sebab eta keur dikasapkeun ku Gusti Allah di dieu lah ngendong sapoe sapeting sabada subuh bebeja dedeleuan kula geus biasa deui balik deui ka Palembang eta lah nyana dititah datang ka dieu silaturahim ku guruna datang ka dieu gendong sapeting balik deui ka ditu bada subuh bebeja geus cager cenah Kiai kuari mah dedeleuan geus biasa deui neuleuh jelema teh keur dibukakeun kasap eta teh zaman kamari ieu ke zaman almarhum hiji masjid pinuh ku tai nomor kadua anu pinuh ku kotor nomor kadua neuleuh jelema babi neuleuh jelema monyet babi kuari tinggal dibuktikeunana bae kos kitu sabenerna tinggal lain dibuktikan kuari lamun dibuktikeun mah bakal kos kitu sebab leuwih-leuwih ti kaum Kangjeng Nabi Isa tuh nu kuari mah kita ngazakat atuh henteu titah ulah nyogok atuh nyogok bae geus diaji ge masih nanyakeun keneh bae Kiai sugan cenah anu ngamenangkeun nyogok kaolna sugan anu leutik siban nayangan kaol leutik ku hayang-hayangna sugan kredit anu dimenangkeun dadep nek nurut dek teu nurut urusan sia aing nek nyampekeun teh sakitu bae kredit model kuari haram titik sogok siga sugan aya nu meunang haram mantak ieu mah lamun dibuktikan ku Gusti Allah leuwih tibatan kaum Kangjeng Nabi Isa monyetna ge lamun ti Kangjeng Nabi Isa meureunanan monyetna teh ieu mah monyet leutik ieu mah monyet gede asal meureun bangsa uwa-uwa ieu mah Masya Allah geus parah jasa tuh geus teu ngadenge teu ngajeding teu ngadenge teu ngahiding karena ucapan-ucapan ulama anu geus dijelaskeun anu naon kitu ngaranna disampai-sampaikeun ku para ulama geus teu ngahiding ku aing eta teh sarua kitu kepanjangan tangan ti para ti Kangjeng Nabi yakni para sahabat dilanjutkeun ku para tabiin dilanjutkeun ku para atba tabiin dilanjutkeun ku atba terus datang ka kiwari mantak sayangilah diri urang karunyaanlah diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti urang karasana engke geus maot anas teh sabaraha sugak sogok ka pabrik 3 juta 4 juta ajungan saukur mah hijang dahar doang di akhirat urang disiksa rugi amat kuari hanas naik motor sabaraha ngeunah sabaraha henteu make sistem Yahudi make sistem kredit paeh urang disiksa rugi amat mendingan disalametkeun bae urang dagang urang tani dan lain sebagainya kuli kayak geus boga mendingan meuli kakarak urang meuli nu kes bae kitu keneh digawe make sugak sogok lah daripada cenah Kiai kuari mah jae lamun teu nyogok mah teu bisa komo PNS mah atuh emang eueuh deui jang neangan dahar salian teh jadi PNS kumaha lamun disidang ke ku Gusti Allah sia nyogok dia jadi PNS
Ti golongan O ka golongan A. Emang darah. Aduh, ibu kos darah bae jeung aing mah nyahonna sakitu doang. Aya ge darah A, darah O. Nyana ge sakitu bae golongan A, golongan O. Tah. Sia nyogok pan harita teh jadi PNS. Mun Gusti, ngeunaheun lu mantap nyogok. Lantaran mun teu nyogok teu bisa. Jang naon sia eta nyogok? Jang dahar. Apa beueuh deui jalan salian ti eta jang dahar sia? Ngebagen. Di sidang kitu ngebagen sia. Nda kumaha coba? Okos jelema dititah maca khutbah Jumat teh kan bahasa Arab. Contona anu konkret Kangjeng Nabi di Madinah maca khutbah teh bahasa Arab bae. Padahal nu datang teh di berbagai negara. Yaman datang, Ethiopia datang, Habsah datang, di mana deh di Eropa datang, Mesir datang, di berbagai negara, berbagai bahasa. Kangjeng Nabi khutbahna make bahasa Arab bae. Teu make terjemahan. Tak kuari urang make bahasa Arab bae, hajut teu kaharti ku urang. Engke usul pan di akhirat. Gusti, abdi mah pan teu kaharti ge teh. Donan gitu mantak ditarjamah ge teu kaharti bahasa Arab teh. Ai sia teu kaharti, aya eueuh sia tajang belajar. Supaya ngarti. Dibere umur sia sabaraha? Abdi umur 60 tahun, manya teu ngarti bahasa Arab hot bacaan. Pake naon ku sia? Abdi pake PNS. Jadi guru. Teu kuat. Mani eueuh kesempatan jang ngarti bahasa Arab hot bacaan. Tolong sia. Ai beuteung nyayut sia, ai hotna teu ngarti goblok sia. Lamun dikitu-kitu ku malaikat, saha anu salah coba? Deket ongkoh ka pondok pesantren, deket ongkoh ka majelis taklim, deket ongkoh ka kitu sakolahan bahasa Arab. Datang ka sia teu nyaho-nyaho acan khotbah sia, pake leg-leg bae sia. Pake dahar bae ku sia waktu, pake ulin bae sia ku waktu. Waktu teh ku sia datang ka teu nyaho khotbah acan. Zabaniyah. Rante siapkeun yeuh jang PNS. Sarep ke tengah, kena ngerebek. Ieu mah pernah instruksi ti bupati. Bupati sasia. Mau dimeyakeun nyaho seret jeung bupatina. Teu jaon ka bahasa Arab hutbah acan, seret. Dikitukeun sia, cak aing kitu-kitu. Geura paeh ge sia ti heula aing padari. Eta urayan Imam Syafi'i ketika aya jelema teu ngarti kana khutbah, kemudian nyana datang ka usul ka hayang diterjemahkeun. Ulah diterjemahkeun cek Imam Syafi'i. Engke kumaha nyana mun teu bisaeun salah nyana. Aya kesempatan yang mondok teu mondok. Mondok goblok. Lain Imam Syafi'i nu dicarekan. Lain ulama nu dicarekan PNS guru. Anu digawe di pabrik teu ngarti kana khotbah bahasa Arab seren kadenge ku sia kadenge henteu aja di ditu di terjemahan teu goblok teu budak ku sportif teuing teh si budak murnikeun. Lamun aya kreditan bersihkeun daripada dicarekan ge ku malaikat. Ieu mah kakara ku aing nyontohan malaikat ge eta mah teu sabaraha. Aing mah bari seuri malaikat bawa seuri pan. Teu seuri malaikat jabani jeung malaikat Malik mah begitu diciptakeun can orang senyum-senyum acan datang ka kuari. Can orang mah nya algojo senyum. Mun aya algojo deuk bayan. Yo. Tama sarua jeung jelema ngajatohkeun cinta ngabaget bae. Aku cinta pada Jaya ke cinta mah kudu aku cinta yang eta kadinya neropna mauduna lamun endek cinta kudu senyum kudu seri cakawe asal stres ya we tapi lamun dek jadi algojo kudu marah mentak polisi sakapeng waktu mah tilok seris polisi. Keur di imah urang nya ngarokok seri tapi keur di jalan coba teuk ceuli datang ka seri bae ge sim
Padahal cak urang ge. Ye polisi wauh tetep teh seuri. Helm. Seuri padahal wauh nyara teh sok di imah urang ngarokok ngopi tapi di jalan ceuli tarohana datang ka seuri bae ge. Atuh teh serem nya polisi seuri. Mana SIM-nya? Asal cukup ku 1.000 imah ya. Nanti seri-seri jangan mah. Ketika Pak damai aja dah. Berapa? Damai lagi berapa? Ada nih Pak. Jangan begitu. Masukin. Yang lagi embungin di berek itu mah. Nyerekan. Tetep baik kudu anu tek jasukan dieu tah. Ieu STNK jasukan dinya set. Ajunya nana ka ditu rada leumpang heula saeutik. Ya galak satu. Ya udah langsung. Panjenengan kieu nyawa aing pernah ditangkep goblok. Aduh, Masya Allah. Tah, eta malaikat Malik teu pernah sugan senyum boros seuri. Engke lamun di sidang. Berapa tahun sih hidup? 50. Gawe naon? Cinglu. Aduh. Tah, orang ditanya soal khutbah. Ditanya soal sholat bener syarat jeung rukun apa henteu, ditanya soal muamalah kreditna bener apa henteu, ditanya soal asupna sogok menyogok apa henteu. Nah engke anggeus nama di Rabbul Jalil di hareupeun Allah anu bakal langsung bener surga salah seren. Tapakuran ku urang hirup urang bakal kuati tunu panjang nama. Masya Allah. Ketika orang teka harti khutbah, mual khotibna nu ditanya, mual kiaina nu ditanya, pakai naon umur sia datang ka teu ngarti khutbah acan. Aya nu ngahina ku ari mah ye, muing nu ngahina. Aya muing kadenge ku ceuli nu ngahina kumaha? Eta khutbah cenah bolak-balik deui eta deui. Muing mun kadenge ku ceuli aing sungutna disoekeun sia. Ngaberewek sia mun di hareupeun aing mah asal leutik siana. Gede mampu aing ge. Atuh kunaon ngahina kanu bener. Sia kudu tapakur aing bener apa henteu. Ulah nyalahkeun kanu bener, jadina kitabna ge mun teu ngarti nu bakal teu ngartina nu bakal disidang ku Gusti Allah. Dibere umur sabaraha taun sia datang ka teu ngarti khutbah acan. Lain muina. Buku muina. Lain khotibna. Lain kiaina tanyana tuh jatuh disyaratkan orang kudu tarjamah eta Muhammadiyah atuh ulah nurutan Muhammadiyah jeung Muhammadiyah menganggap khutbah dina Jumat teh jeung khutbah carita lain khutbah salat geus salahnya nama nu mantak apeng-apengan ka ditu ai urang mah khutbah teh agak ganti 2 rakaat kitu zuhur nu mantak kudu boga wudu tata carana dan lain sebagainya aya atau itu ulah urutan sasar mantak naon urang boga kitab lempeng tuh nya di umat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diganti beungeutna jadi monyet diganti jadi babi ieu teh terus datang ka kiwari nah sanggeusna Kangjeng Nabi Isa ngadoa permintaan para masyarakat na para muhibinna diturunkan ku Gusti Allah li awalina wa akhirina jang tanda harita kaum nu awal di zaman Kangjeng Nabi Isa wa akhirina urang ge kuari nyaho zaman Kangjeng Nabi Isa sabaraha ribu tahun ka dieu lamun teh mah tina Masehina 2014 atau 13 kuari 12 geus 2012 tahun di kelahiran Isa atau pengangkatan Isa urang kuari nyaho tah kajadian wa akhirina teh jang urang lamun tadi li awalina harita disaksian ku umat Kangjeng Nabi Isa
idal li awwalina wa akhirina. Jadi hari lebaran jang kami nu haladir wa akhirina urang kuari nu akhir jadi nyararaho. Poe naon eta kejadian pertama diturunkeunana? Poe Ahad, poe Minggu. Nu antak poe Minggu kaum Kristiani seolah-olah lebaran masuk gereja Minggu. Poe Minggu teh. Poe Minggu hari besarna Kristen adalah poe Minggu. Nah iyalah itu kejadian di zaman Kangjeng Nabi Isa datang ka kuari kurang dibuka Al-Qur'anul Karim doa Kangjeng Nabi Isa na tertera permintaan umat na tertera dina Al-Qur'an tekna supaya urang nyararaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran Rasul doana aya kemudian kejadianana jelas aya li awwalina wa akhirina rugi nu teu ngaji poe ieu mah teu nyaho ka dongeng Kangjeng Nabi Isa alaihis salam urang mah ngaji lumayan nu di luar mah komo lumayanan jadinya gua mah na ieu lah tinggal engke aya keneh masih nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa kunaon eta Kangjeng Nabi Isa dijadikeun pangeran. Apakah ngaku sorangan bahwa dirinya jadi pangeran anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain kunaon lu mantak dijadikan pangeran nah ilah ayat selanjutnya wallahu a'lam